warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ferdinand. Saya dari kelas 6C akan membacakan dongeng Si Tuba Gendit. Zaman baheula aya hiji randa beunghar nu katelah Nyi Endit anu kacida kumetna. Ari beungharna mah tetelah beh kebona beh sawahna, imahna ge panggedena di salembur eta. Basa usum panen Nyi Endit nyieun sedekah ngan sakoteak geus beres bari tingkaretap keneh. Keur itu aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun sabab ku lapar. Rek teh Nyi Endit bet nyarekan pajarkeun teh teu aya kaera. Aki-aki dititah ningkah, aki-aki Endit sabari juk ngarikteun bari ngomong, boh nu goreng boh nu hade pasti aya nu balasna. Ngomong di dinya teh ngomong eta teh sabari disaksian nu aya di dinya. Sarangsena dahar ribut caah teuing ti mana datangna cai. Pakaranganna Nyi Endit kageung ku cai, imahna laput, sawahna uplak-aplek. Geus aya di dasar cai, lembur di dinya geus berubah jadi situ anu ayeuna katelah Si Tuba Gendit. Sekian dongeng dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.